Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi di vlog kampungan. Tah di enjing ayeuna sim abdi aya di salah satu desa Borega Indah, Kecamatan Cimanggu nya. Tepatna ieu di RT 8 nya, caket perbatasan RT 18 nya. Tingali suasana enjing ayeuna manis sarejuk pisan nya tuh. Tingali kabut-kabut oge masih kene araya gitunya. Tingali ieu cai ka dieu meni bikin tenang pokokna mah sahabatnya. Pokokna mah terus tuturkeun kegiatan enjing ayeuna. Tingali sahabat meni naon pemandanganna meni enakeun pisannya ieu teh aya di salah satu persawahan di desa Borega Indah. Ieu tepatna tos lebet ka RT 18 nya upami tepat mah. Ieu teh tingali meni sae nya di pali ditu ge teh pali ditu teh saurna teh pemakaman umumnya. Tingali meni indah pisan. Coba orang ningali kapal dia nya tinggali sahabat jalan lagi meni sae kieu nya pokokna mah panorama teh meni indah pisan. Mal aya we di mana-mana mah gitu. Kecuali di dieu mah matak para sahabat pilih bade amang ka dieu mangga nya kin ku abdi di carioskeun lokasina nya nyaeta teh di non di desa Borega Indah nya. Ieu teh di desa Borega Indah, Kecamatan Cimanggu. Sahabat tingali mataharinya tos keluarnya. Tadi teh nemean kehalangan gitu nya. Tah tingali meni sae kieu teh sahabat tuturkeun terus lah nya. Pala wargi sahabat sadaya di dieu abdi menak salah satu perkampungan RT 18 nya. Tingali ieu suasana enjing gitu. Para penan wargina atos beraktivitas kasararawahnya. Tingali Pak. Mohon Pak, sehat Pak. Ini tempatna meni masih kene asli pisan. Tinggal meni enakeun kieu nya tuturkeun sahabat. Tingali sahabat di dia abdi non menyelusurinya jalan non irigasinya. Ieu teh ciga nama
neme dibangunnya. Soalnya ningalina ya masih kene bersih dan rapih tuh. Tingali sahabat tuh abdi ge di dia menak manuk piit tingali sing keleber gitu tuh. Sahabat coba ku abdi digebrah. Tuh nya sahabat tingali manuk nagi ayahnya tuh. Ieu mah enakeun pisan sahabatnya. Suasana di palih dieu mah coba urang ka bumi belah ditunya orang ningali persawahan kumaha. Tingali para sahabat abdi aya di naon di ujung perkampungannya. Tingali suasanana meni sarjuknya di degi abdi tah aya hayam nya tingali di kurungan. Jeung seueur manuk di degi tingali di kurungan para sahabatnya tuh seueur manuk tingali ieu tempatna meni asli pisan sahabat. Sarang pemandangan lagi meni enakeun nya tingali ieu mah pemandangan teh langsung ka gunung sahabat. Tah ku abdi ditingalikeun nya pegunungan tah. Tingali sahabat tuh. Pegunungan itu sahabat. Tingali nya. Ieu mah meni tempatnya meni asli geunaheun pisan gitunya. Coba urang ka palih dia sahabat. Abdi di dia menak suasana naon gitu persawahan ya. Persawahan nu masih asli kan ningali atuh sahabat. Enakeun pisannya. Oke para wargi sahabat sadaya ya. Abdi ayeuna beunang sahabat deka irigasi tadi dia abdi ningali bawa petaninya menuju ngadamel gula ya angin itu. Nuju naon. Nih ngawadan gula. Bener ya. Iya konten. Ada konten itu. Halo mah. Konten kan wangan geuy pernah nemu cara. Wanu didinya. Oh iya lah mau langsung lebak we ngarebak masuk konten TikTok. Oh heuh. Asik. Bener. Bukan belum mengko ngemplang di mengko tapi kamusan itu pencah. Guru ka itu ke wangan dia. Wangan lalu. Mari masak ya. Sekarang pun ada begenang kayak itu. Loga begenang aja silau. Tergenalan lu dari ngesok detik tapi detik tahun. Barang kamu ninggalin apa dia tuh. Benar. Halus. Bayang kebak itu bayang mana rasa. Kayaknya dari ruangan itu enggak ada. Bawa kawanan deui. Musan mah anggar gitu berarti. Musan. Saya mah anggar nang cara anggung gitu itu bakal. Mereka kamu itu kadinya sorangan ada lalu dong. Arera. Ada seragam batu. Seragam ya dia. Seragamnya ada. Karena orang konten di konten ini. Entar ada sepen ngadukar dia ya nang. Oh mantan. Konten. Oh. Lumayan naranyakeun deui cenah. Kang aya atuh cenah ngonten deui kawarna pas saminggu teu ngonten. Da ieu sakola teh waktu. Tak aya Hari Minggu kita sok konten. Esuk. Iya cenah asa inget jaman baheula cenah nanya persawahan. Persawahan kieu pemandangan panai di urang mah di kamera mana sebenarnya kada halus. Kamari kita eta tah. Lumur sarangan kayaknya. Persawahan biasa. Kalau cenah aya teh cenah foto cenah jeung video di mana cenah halus. Udah ieu teh ngopel liwat ka sawah. Mah eta Mang Cecep. Heuh jasa lain. Padahal jadi beda. Mau laping-lapingan ke ditu tuh kalau bakal ditu. Mantan nang katampan di urang lolobana sawah gitu. Heeh. Sekitar luas sawah.
lubung-lubungnya kita tegaran anu sempat terariis. Teraris. Nah kamu teh kabeh dia sih kan ada di rumah kata mah Gunung Patat lah segera. Oh, ini dia mana kalau itu? Bonang mana ya kasot? Benar ya tak halus Oh, ini dia mah kasot pasti. ada negrak gitu ya. Itu tahu mengkol dulu konten. Wangan gitu. Enggak karena ada wangan. Bersih ini. Bersih yang obat tuh ya tadi ada karena ya pun. Tapi macam dua rumah ini nggak ada ngempang tuh yang dia tuh pak. Jadi wangan teh nama ini ya. Anu dia jadi dua gitu. Oh jadi akan bisa anu di konten kan. Jadi gak ngalegaan.